Lain aya nu nanya ka sayanya, Mang ari subscriber jeung eta jeung jam tayang bisa meuli Mang, bisa monetisasi teu? Anjir ceu urang teh, urang pertanyaanana urang muka-muka ieu mah nya analisis. Ceu urang teh dijawab kieu we. Ayeuna lamun meuli subscriber bisa nepi ka 5.000 ibaratna kitu, jam tayang sampai 5.000 oge gitu nya, bahkan 4.000 terlewati. Monetisasi bisa berhasil. Asli curang teh bisa berhasil. Cuman aya cumana begitu bebeakan urang geus naon ngaranna teh? Geus monetisasi, jam tayang geus terpenuhi, terus teh subscriber oge terpenuhi. Di waktu geus monetisasi eueuh sia penontonna. Ugal-ugalan hayang neangan penonton. Tungtungna remuk deui eta akun tah kitu. Ulah nepi ka kitu mending keneh kieu we tah. Nya ieu teh subscriber nambah 80 genep murni henteu meuli. Saeutik-saeutik we berjalan dengan waktu cek saya teh kitu, da bari jeung saya ge can monetisasi rata-rata durasi tonton 30 detik. Dihijikeun mah kulobana ieu kulobana nu lalajo dihijikeun 30 detik lila-lila mah nya. Tuh penonton unik 8,9 ribu. Terus teh penonton yang kembali 247. Terus teh ieu 30 detik rata-rata durasi tontonnya nu tadi teh ayeuna tayangan tak murni kan dia mah 15.000 genep ratus tuh kan lumayan daripada ayeuna meuli lamun geus monetisasi penontonna guys manyai subscriber nepi ka 3.000 4.000 5.000 ari nu nonton begitu ngupload video ngandalapan saminggu teh 10 100 gen teu eta mah konyol berarti cek saya teh kitu teuing teu urang ge da can pernah